Ciung Wanara. Kacaritakeun di Karajaan Galuh aya hiji raja anu kasep jeung wijaksana, nyaeta Raja Adimulya. Anjeunna kagungan dua permaisuri, nyaeta Dewi Naganingrum sareng Dewi Pangriep. Tapi raja katingali sedih pisan. Dewi Naganingrum anu keur kakandungan sering nguping obrolan Rusiah ti Dewi Pangriep sareng Patih Bondan Sarati. Hiji peuting, Dewi Pangriep sareng Patih Bondan Sarati ngayakeun ruksiah. Maranehna boga rencana jahat sangkan anak ti Dewi Naganingrum teu bisa jadi raja. Dewi Pangriep hayang ngan ukur anakna, Haryang Banga anu jadi pangawasa Galuh. Waktu Dewi Naganingrum ngalahirkeun, Patih Bondan Sarati buru-buru ngaganti orok lalaki ku anak anjing anu keur sasarap. Supados raja jeung Dewi Naganingrum mikir yen orokna teh tilar dunia. Orok Ciung Wanara anu asli diasupkeun kana keranjang leutik sarta dipalitkeun di walungan Citanduy. Tapi aya manuk ciung anu nuturkeun keranjang eta, siga anu ngajaga ti kajauhan. Keranjang eta kapendak ku Aki Balangantrang sareng Nini Balangantrang. Maranehna ruas pisan pas nempo orok anu kasep tur sehat di jero keranjang. Aki sareng Nini mutuskeun pikeun ngangkat orok eta. Eta orok dingaranan Ciung Wanara. Ciung Wanara tumbuh jadi budak anu pinter sareng calakan. Anjeunna dilatih ku Pandita Ajar Sukaresi pikeun ngawasa sagala rupa elmu pangawaruh. Kaasup elmu kanuragan. Ciung Wanara diajar kalayan getol sangkan jadi jayaka anu gagah. Hiji poe Ciung Wanara menang hadiah ti Pandita Ajar Sukaresi, nyaeta hayam jago anu ngaranna si Jalak Harupat. Hayam jago ieu lain hayam jago biasa, tapi boga kekuatan anu hebat. Ciung Wanara ngerawat si Jalak Harupat kalayan nganyaah. Di Karaton Galuh, Raja Adimulya ngumumkeun sayembara anu aneh. Sayembara ngadu hayam. Patih Bondan Sarati kalayan sombong nyatakeun yen saha wae anu hayamna menang ngalawan hayam kerajaan bakal dibere hadiah badak. Ieu teh akal-akalan Patih pikeun ngalaksanakeun rencana Dewi Pangriep. Ciung Wanara ngiluan sayembara eta, anjeunna nangtung kalayan percaya diri di arena sanajan Haryang Banga putra Dewi Pangriep anu sombong nganggap enteng hayamna anu leutik si Jalak Harupat katingali teu sieun ku hayam karajaan anu badak tur gagah. Adu hayam di mitian, si Jalak ngaruput lincah pisan. Sarta dina waktu anu singket anjeunna menangkeun pertandingan. Hayam karajaan anu badak tilelep tina tarungna. Ciung Wanara meunang nyembara, sarta Patih Bondan Sarati kapaksa kudu ngalaksanakeun janjina. Waktu Patih Bondan Sarati rek mere hadiah, ujuk-ujuk lengser panasehat raja anu kolot tur wijaksana nembongan. Lengser ngungkapkeun Rusiah ngeunaan Ciung Wanara anu sebenarna nyaeta putra Raja Adimulya sareng Dewi Naganingrum. Patih Bondan Sarati reuas jeung sieun pisan. Raja Adimulya kacida bungahna waktu terang Ciung Wanara teh putrana anu leungit. Anjeunna langsung ngagero Ciung Wanara ka keraton. Ciung Wanara diaku deui salaku putra raja. Sarta Patih Bondan Sarati dipasrahkeun ka Ciung Wanara pikeun dihukum. Saterusna Ciung Wanara buru-buru nepungan indungna, Dewi Naganingrum anu parantos dibebaskeun tina penjara. Maranehna silih rangkul kalian cimata kabungahan. Sanajan lami tepa-tepang, tali asih indung jeung anak karasa kuat pisan.
Ciung Wanara ngahukum Patih Bondan Sarati kalayan adil pikeun sagala kalakuan jahatna. Koruptor kerajaan eta ngaku kana kasalahanana sareng nampi hukuman. Kerajaan Galuh balik deui kana kaayaan anu aman sareng tentrem. Sababaraha lami saatosna, Ciung Wanara nyamperkeun Haryang Banga lanceukna ti Dewi Pangareup. Maranehna mutuskeun pikeun ngabagi kerajaan Galuh jadi dua, pikeun nyingkahan sengketa di hareup. Kerajaan Sunda dipimpin ku Ciung Wanara sareng kerajaan Galuh ku Haryang Banga. Sakitu wae tina carita kelompok Simkuring. Hapunten pilih aya kelepatan tina perkataan. Hatur nuhun anu tos nyaksikeun.